Eh, Sampurasun Ki. Rampes. Mas sehat? Alhamdulillah, damang tulujan. Punten Ki, abdi teh bade tumaros ieu teh kan netizen teh seueur anu salah paham gitu nya tentang anu diangge ku Aki gitu nya. Dangu ieu sanes kumaha gitu. Mohon tah. Ayeuna hoyong ngayekeun dina contoh ieu nya filosofina naon gitu tah Ki anu diangge teh gitu. Netizen teh salah paham gitu tah. Seueur nu tataros nya berat henteu sananya sareng naon filosofina janten kieu ye nya. Ari sebatkeun berat mah berat itunya berat teh kur 15 kilo nya. Anu leuwih berat namanya eta ngahartoskeunana gitu ieu teh nya. Mode filosofina nah eta teh seueur-seueur teh ngakon teh nyata supados urang teh tungkul nya. Janten dibeng beratan beuheung teh supaya urang teh tungkul nya. Upami ningal kasahanapeun tungkul urang teh nya komo di kasaluhureun kitu nya nu seja nungkulkeun kana diri eta nya matak dipinoan age beung teh oge filosofina ieu seueur-seueur ting naon cenah hiji-hijina mana-manana seueur nya hartos-hartosna samodel tanuk sareng korotok mah atos kamari teh nya atos ngadamel pitina tanuk sareng korotok mah tah seueur nu naroskeun teh eta pangarih cenah nya Mun tah eta colek seueur nu naroskeun teh nya jadi viral pangarih teh nya viral ieu pangarih teh naon hartosna pangarih teh janten hartosna pangarih teh nya nalika urang ngagaduhan nafsu anu ageng nafsu nu alitnya rasa amok ka batur hek urang teh diomongkeun ku batur ngadangunya urang teh diomongkeun ku batur digogoreng ku batur tah kedah dikari heula eta teh nya nah bener nah henteu ieu urang teh diomongkeun ku si eta jalmi teh dikari heula urang langsung ku nafsu mata kamari hartosna tanuk teh nafsu nya tah upami aya tanuk dina kongkorong abdi berarti aya pangarih kangge ngarihkeun eta nafsu nya ngabulak-balik heula eta nafsu we kitu nya nah ieu teh bener urang teh diomongkeun ku batur atawa nah ieu teh bener nah ieu teh salah kitu nya tah ieu namanya pangarih kitu nya seueur keneh nu sanes nanya samodel ieu pengikis nya tah ieu teh janten viral kamari teh nya ditataroskeun eta parudan teh parudan sampo cenah aya di dinya tah ieu teh sebutna teh parudan nya tapi disebat nama bahasa Indonesia nama pengikis kitu nya tah ieu teh nah cenah dikongkorongkeun dina beuheung pengikis ieu teh contona kieu we upami urang ngikis kana batur nyeri teu ngikis kana hate baturnya diparud eta batur nyeri teu tah kitunya filosofina mah janten sateu acan urang gaduh niat erek ngagogoreng batur atawa non teh marud ka batur aya sebut marud teh nya mengikiskan hati sebuah kata-katanya dapat non teh membuat luka dalam hati tah ieu pengikis teh nya matak diayakeunna pangarih pangarih teh kangge ngabulak-balikeun ieu nya rasa urang hayang ngikis ka batur kitu nya nyerikeun hate ka batur ieu dibulak-balikeun laku pangarih kitu nya tah eta mungsa kitu nya heula mungkin anu sanesna urang ngademode nya nome korotok tos aya tanuk tos aya oge pangarihnya saja ngabulak-balikeun kana nafsu ageng oge nafsu alitnya dibulak-balikeun lah urang teh nya kitu nya oge pengikis teh nya sebutna hartosna pengikis teh urang teh ulah tegakeun nyeri hati nganyerikeun hate batur kitu nya wilujeng kasadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun hatur nuhun kitu nya netizen sadayana tah ieu ti Akinya